Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya. Kuring ayeuna bade ngajakan baraya pikeun Amongan ka putaran kota Sumedang. Dina dinten Minggon anu di awalan di jalur itu jalur Pasar Sandang. Pasar Sandang itu mah ya? Ya. Pasar Sandang. Di lebih pasar nah ieu teh kaluarna teh di Tegal Kalong ya. Tegal Kalong. Di larasan jalur Pasar Sandang bagian dalam jalur anu kaluarna emang rada pabaliut tapi nya kieu teh ari namina pasar mah ramai rame pisan. Aduh si bapak sedang di tengah. Itu baraya ayeuna urang di kawitan di jalur pasar anu tadi sanaos nembe aya kendala pareum baterai dilajeng deui di jalur itu jalur naon Cadas Pangeran Aman Endog Cadas Pangeran jadi inget Cadas Pangeran Aman Endog seputaran kota Sumedang. Setelah ieu teh nu namina Jembatan Pasifik pemijaman baheula mah baraya. Jembatan di mana aya bioskop Pasifik di larasan paling kiri kapungkur mah. Eta teh bioskop Pasifik, bioskop anu legend di kota Sumedang. Mung ayeuna janten 3 second teh ieu 3 second teh meureunan toko pakaian anu merek Bandung nya. Hari dina dinten Minggu teh di kota Sumedang mah lumayan rame. Pangpangna anu menuju jalur-jalur keramaian seperti di anu mengarah ke alun-alun Sumedang. Mung di pinggir-pinggir palih kanan emang nuju aya pembangunan trotoar sigeuna mah perbaikan trotoar. Lagi dengan awut-awutan trotoar tahun sabaraha dinten ieu teh. Nyawios awut-awutan samentawi pados kapayuna rada hade rada mantes. Memang kedah berkorban sabaraha hari ningali kaawut-awutan. Mudah-mudahan enggal prosesna. Dari sabiasana mah lening bersih. Mau jalur-jalur ieu sareng rame ku anu jalan kaki mung ari ayeuna mah kubar kitos tabu sekitar tabu sore itu tabu 8 nya 8 lewat 10 Cingkuring sareng pun bojo bade jalan-jalan ngurulingan Sabudeureun kota Sumedang. Pami kabujeng beureunan urang lajeng ka pasisian ka padesaan pami kabujeng gitu nya, pami kabujeng dina waktos. Mudah-mudahan baterai oge cekap. Tapi dengan ari baterai ieu kan nganggo kamera sport cam, kamera olahraga. Biasanya terbatas dina durasi 20 menit atau 15 menit pas ngedrop baterainya. Juga simkuring ari tos sepuh mah seueur capekna. Baterai oge ari tos lami teuing mah seueur ngedrop. Turun deui alun-alun mah turun ya? Iya. Beli bakso bakar. Kaina urang Amengan ye.
amengan di alun-alun Kota Sumedang, di lebat alun-aluna lain saukur jalan seperti biasa dari jalan-jalan mah jadi lajeng deui lah nya. Janten sakupitna selain urang naik dina motor, urang oge urang jalan kaki di alun-alun Kota Sumedang. Ini hoyong pisan eta meser baso bakar, aya kuraos baso bakar di alun-alun Sumedang Bagia Raya. Saririan ku baraya aya hiji tempat anu tos lumayan kaangge sisik kuring sareng Tulbojo. Balanja naon namina teh baso bakar. Aya kupedong eta basona. Aya acara naon di alun-alun. Oh, Palestina. Oh, solidaritas Palestina ti Gojeknya. Saya aduh siap cicis naik. Oh, Gojek Maxim. Gojek sareng Maxim tah ngayakeun demo protes ka Israel. Ya tuh udah bina Israel teh. Tot apa eta tanahna urang Palestina, kadang dicaploknya nanaonan gitu. Nya ukur dicaplok itu nanaon ieu mah berjeng di babat habis di boman atuh bina-bina kacida eta laknatullah Israel. Bae eta Gojek sareng Maxim. Driver online. Demo. Tarios dukungan ka wargi-wargi Palestina nu aya di Palestina sangkosna. Sabaraya ayeuna teh menuju ke alun-alun Kota Sumedang nyanak jalur di BRI. Tadi ge kalangkungan ada selesna mah alun-alun teh. Mung upami bade kalebet beureunan tiasa ka jalur dieu tanapi jalur tadi kantor kejaksaan tiasa lebet motong di dinya. Mah parkir di Masjid Agung wae apa di pinggir? Masjid Agung nya lamun kosong. Parkir oke di alun-alun mah gampil baraya seueur pilihan bade di pinggir jalan atau tapi di lebet Masjid Agung kantenan bade tetepan biasa wae. Nah ieu teh tercatat menuju ke alun-alun Kota Sumedang. Wilang lengkap oge di ditu aya hiburanana naik kuda renggong. Aya Indomaret tadi kayunan Masjid Agung, aya tuangan-tuangan UKM seueur di pinggir jalan. Janten teu kedah hariwang kalaparan seueur tuangan seueur jajanan tempat parkir lega ternyana garasan paling kanan sok ngaja paling kanan kanggo parkir heula parkir motor heula geus mana nya aya mobil jalan memang sok tah parkirna di ditu we gampang ya pas keluar orang parkir heula itu. Ya itu. Oh, kita mah ke itu. Yuk. Kelas ya. Nah, iya Masjid Agung. Di kanan. Kota Sumedang. Ya. Aya Mickey Mouse dadah. Jadi itunya. Pulang na wae apa ngureling ngalas kedang? Apa ngureling ngalas? Pulangna. Tuh, tinggali. Aya Naruto segala geningan itu. Aya Naruto tuh baraya tuh payunan Masjid Agung. Masjid Agung payunan Lingga. Tuh jantan untuk bagian tengah-tengah itu tuh Lingga. Monumen Kota Sumedang. Tadi jalan,
teh Gojek Wungkul apa jeung Grab gitu. Semua jeung Grab beureunya. Kalau nama Gojek, aya Maxim. Belah kanan beraya aya Monumen Lingga. Monumen Lingga teh monumen ieu mah monumen penghargaan ka Bupati Sumedang jeung Pangeran Arya Surya Atmaja kumargi parantos berjasa dina ngaheuyeuk dayeuh Kota Sumedang. Janten didamelkeun monumen di alun-alun di tengah Kota Sumedang. Dari kapungkur masih monumen eta teh di Pageran. Nama tiasa bebas nararaek piningan. Kapungkur Baborora di Pageran. Rarisin naik lagi. Tuh sebelah kanan. Di sebelah kanana Masjid Agung. Terus yang hareup ka nanti gimana itu teh gedung no rumah bupati teh. Gedung negara aya nama. Itu kan bumi bupati itu paling kayuna. Jadi Kota Sumedang teh kota anu seueur euyeuku sajarah-sajarah. Sapayunan aya kantor kejaksaan, terus DPRD sebelah kirina, paling kiri. Paling kencak. Kantor DPRD Kabupaten Sumedang, tempat para wakil rakyat merjuangkeun aspirasina. Aya Videotron, aya nama di DPRD ge. Aya Videotron. Lama eueuhan Wilujeng Sumping. Aya nama. Perubahan. Tinggal rame tuh, tinggal di dina visual ieu. Kelewatan musik dewa ya. Dia mah ya mobil hirup sorangan, mobil remote. Jadi lamun nabrak teh kudu pilarian nyepeng remote, sanes nyepeng mobil.
gitu baraya cenah. Baterainya rada lep-lepan, namun jalur pamupuk mah ayaan sugan di kapayuna lah urang ngeureling deui ka padesaan nu langkung seger, taina ge seger pamupuk toganya toga alun-alun mah urang sakieu heula baraya ngantunkeun jalur lokasi alun-alun anu sakieu rame meriahna atas jajan bakso bakar, tradisi bakso bakar. Karena orang lebet ke jalur jalan-jalan di pasisian anu seger. Allahu Akbar pokok. Iya. Poho, hampura poho. Anteng teuing baca perot jadi poho mayar parkir atos tadi di alun-alun jauh teuing kana kotak parkirna. Janten siapkan 2.000 rupiah baraya pamit mah bade parkir di alun-alun Kota Sumedang. Aya parkir kangge ka ieuan masjid, kesejahteraan masjid. Terus aya DPC Partai Persatuan Pembangunan Pemilu aya di sebelah di paling kanan. Dia klinik naon di klinik bayi. Anugerah Mitra klinik bayi. Dokter Effendi. Nah, baraya pami aya anu nuju hamilnya, ibu-ibu hamilnya di dinya mah nya. Kan ya. Bade ngalahirkeun biasa nginep di dinya diurus ku bidan-bidan anu tangtosna kompeten. Saya nama orang nembus ke jalur anu selaras nama menuju ke wana wisata Kampung Toga namanya. Kampung Toga namanya teh naon teh? Naon daerah naon teh? Cut Nyadin, makam Cut Nyadin. Masuk ke makam Cut Nyadin. Ke Kalangkungan. Dia oga aya bakso anu raos baraya. Baraya anu kulineran bakso tak paling kanan aya bakso anu kajojo namina bakso Mas Alif. Kan dagang ya. Mana Mas Alif? Hah? Udah dasar kene hoya kieu mah geuning baraya berarti ulah anjing-anjing teuing pun ka dieu teh. Dasar heula Mas Alifna. Tarawat baksona pedong pisan. Tah eta Palepayun eta anu aya bukit di paling kanan ieu teh makam Cut Nyadin beraya tah paling kanan anu aya pager sareng batu-batuan aya makam Cut Nyadin pahlawan nasional di paling kanan aya makam Cut Nyadin tapi itu sudah aya dulu di ziarah ka makam Cut Nyadin apa aya acara pengajian ya di Payuna itu anu ngaranna ya. Oh ya bangunan enggal di mana paling kiri bangunan naon coming soon Dago City Park. Oh perumahan aduh ya anane terpisan probihan aya di Kota Sumedang baraya Kabupaten Sumedang aya perumahan teh aya naon kantos sabaraha sasi kapengker kusim kuring di video anu ngalangkungan jalur ka dieu mung teu acan aya sabangsa pembangunan perumahan. Ieu mah saparantosna tadi orang ngalangkungan jalur kota anu seueur kendaraan mobil motor jalmi-jalmi anu pasuliwer tukang dagang dan lain sebagainya. Ayeuna urang lebet ke jalur anu pinuh ku tatangkalan anu hejo
hejo gunung-gunung, bukit-bukit. Warga masyarakat anu nuju Ameng secara natural, Ameng pedesaan, pasisian. Ningali suasana persawahannya baraya manawi ieu kabujeng dina baterena nya ieu rada ketar-ketir dina baterai mah ditinggali 30% deui. Olok pisan dong ngetrok pisan ari namina baterai kamera non sport cam Xiaomi mana zaman baheula mawi rada buriknya baraya si kualitas gambarna. Oh siap. Jalur dia mah seger pisan polisi ngagoler, polisi tidur. Jadi hati-hati tong ngebut-ngebut bisi ancul-anculan. Nah, di dia aya perumahan klaster Cut Nyakin. Nah, terus aya pondok pesantren Asatibiyah paling kanan. Tah sekedap deui urang ngalangkung ka jalur anu menuju ke Kampung Toga baraya. Mung aya nama simkuring moal wakal lebet ke Kampung Toga ke lah dina sesi khusus urang ngebahas kenaan jalur ke Kampung Toga kemargi nanjak sareng nya sanes tujuan utami ayeuna nama urang ngurilingan pakampungan padesaan seger we nya perantosna tadi ngali kelangkungan jalur kota. Tah paling kanan ieu ya sekedap deui urang bakal ngalangkungan gerbang Kampung Toga tuh aya mobil ageng anu menuju ke Kampung Toga sigana eta ge nuju wisata Kampung Toga. Kampung Toga teh hiji tempat anu tos lumayan modern, proper lah Kampung Toga. Paling kanan raya Kampung Toga. Aya tempat makan, Kampung Kurma aya para gliding, para layang, tempat para layang internasional tentos di ayakeun di Kampung Toga. Tinggal di baraya. Lama-lama aya ka dieu jalur teh. Sangat merah teh. Nah, ieu teh tempat landingna anu para layang baraya parentosna ngapung ti luhur nu kali ka tuhu. Jadi landingna teh kadang-kadang di dari eta baraya. Tinggali seger perbukitan masih Hararejo. Nah, ieu teh lebetna Kampung mah asa aya nami, ieu aya gerbang nami. Ah, ieu teh namina teh Marga Jaya naon ya? Itu kampung naon apal teh? Apa? Gelap dari namina kadang apa namanya tempat tapi Marga Mekar. Oh, Marga Mekar baraya. Ieu teh namina Marga Mekar. Desa Marga Mekar. Fokus ayeuna mah ka perbukitan anu hejo, pasawahan anu hejo baraya tinggal itu. Aya masih kan aya sora non hewan-hewan. Non eta mah eta sora non manuk uncuing manuk uncuing mah kapungkur sok sieun. Kadang-kadang aya nyebutkeun manuk jurig naon cenah lamun sakeun aya maot teh sok aya uncuing. Suka zaman ayeuna ada naon teh bangsa di mitos itu teh terlalu sambal ayeuna mah. Itu terlalu mistis juga zaman kapungkur. Uncuing. Ya tanah aya hejo-hejona sawah, terus bukit-bukit. Nah, aya oge perumahan anu mewah sae gumina saya juga bangun aja di sae. Aduh tinggali seger di dieu mah raya. Di mah berarti ieu teu hese cai mah soalnya nya di dieu mah teu moal sigana teh baraya moal dugi ka hese cai teu siga di tempat abdi anu kalebet nya berenang kalebet kota lah abdi mah. Ini sesah cai teh kedang angkutan di tempat anu ieu. Itu tempat warga cinta mah itu. Tulisanna warga cinta. Tuh, Harejo teh cai curcor, hawa seger. Wah, seueur ambuan itu para rubuh di dieu meureunnan. Ambuan knalpot dan ambuan itu. Ambu knalpot, ieu seger pisan. Aya knalpot ngan meureunnan katutup ku hejo-hejona katangkalan. Karaos nabe di daerah dia mah seger
namanya. Seger dia betul naon. Panas. Kudu kamreut hari pasti siang mah tapi sigana pasti siang dia mah seger dekat tutup ku hejo-hejona tetanggalan. Tuh sai balong ge kausian keneh di dia mah beda jeung di kota. Sai teh geus ngoletrak. Aduh, tiga kali tabaraya paling kenca seger kieu. Tejo ngemplohna pasawahan sareng perbukitan. Ayeuna urang teh lebet ka perbukitanana baraya. Lebet ka jalan anu ayeuna katingali siga di luhur. Urang lebet ka jalan eta. Oh iya kudu dicek dulu ya baterainya cukup itu ya. Ada lep-lepan tadi. Tiap tilu baterai. Oh kerja bakti baraya. Video mah masih kena guyub. Ya aku resep tuh ibu-ibu. Hei cenah tuh gotong royong. Sebelah iya namanya. Kemari bah sebelah kanan. Salah nanjak terus kemari di ruas. Ayo nama mau nyalahan sugan. Orang-orang lama ningali baterai sedap. Ningali baterai terbatas pisan baterai ngan nyenak tilu cukup. Sedap baraya ningali bari ningali rasana. Ya hurung keneh ning. Kita sabaraha persen deui. Saieuna we lah nya baraya sapareumna. Nya ayeuna mah meureunna lamun teh mah kedah amitan ti awal si pareum teu kepugu di jalan. Ya amitna kajepret langsung lah barayanya. Tah baraya ayeuna teh bakal pinanyakeun di wae. Bakal pinanyakeun tapi urang disuguhkeun ku suasana anu hejo. Janten ulah wantun-wantun baraya-baraya anu gaduh kendaraan seueur mogok, hati-hati bisi mogok di tanjakan. Karena harimau burunut ke tukang. Nanjak teras. Nanjak mah nyekelan si kajumpalik. Anu tadi disebutkan di kejauhan ieu teh jalurna jalur perbukitan tah ieu baraya. Tinggali ieu jalur pasisian saparantosna urang ngurilingan di kota benernya aya nu kerja bakti apa naon ya pembangunan rumah ya baru yuk kene di desa mah padahal itu dinten minggu nya mah mingguan lah itu dinten mingguan aktivitas di desa mah justru lebih rame lebih guyub gotong royong nah itu lebet desa baraya sanes leuweung sanes naon jadi hejona aya kene tuh barudak lalumpatan barudak happy amengna lain ameng nyarapeng HP doang aya nu lompatan ngarariung lain ngarariung main game bareng-bareng henteu salah mah ngan nya emang karakter daerah amengna beda-beda jalanna geus sae ayeuna mah di aspal biasa ada pola laur. Kudu remna kudu bener ya mah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, aing mah dari di perbukitan mah kieu kendaraanna kena jag-jag. Buh remna, mau nanyakna, tenagana kudu rada diperhetangkeun. Tuh. Ulah ngebut teu pararugu, lain tempat racing. Tulisan-tulisan Dede Agus tulisan-tulisan gitu ya Sri ya tulisan itu nah ini absen segala di jalan ya. Wawang Titi nah jalan aya Suryati Utin jadi bacaan jalan ya Eri nih ya tulisan bagian-bagian nomor resinan bener bisa wae Yaya, Sinta, Ami, tuh, Ami dipanggil dah. Mana itu gotong royong, Juju, Hendra, Penny, anjir karena lalu naon batas RT 05. Oke. Maka dia nama ngaran tapi jalana beulah dia mah ya.
Itu jalan bola teh baraya kumargi emang di perbukitan, tanahna hampos kurang tanah subur jadi nya kitu teh ya. Dari jalan bola kitu mah kudu di ieu hot mic atuh da. Ukur. Jang, keur naraon? Resep budak mah. Jarang nu main HP tuh, malayan teh malayan awi, tuh koleceran, tuh resep. Lain nyerkel HP marahin game, nge-YouTube, TikTokan. Aya berenang kan tuh. Iya. Dia mah cai gede awur-awur. Di orang mah di awur-awur teh asa lebar. Ngecret. Kecretan tuh beraya. Ah, iya. Dia mah cai teh awur-awuran. Tapi da teu hariwang aya nama tos lebat ieu mah nya naon? Musim hujan. Musim hujan jadi mudah-mudahan naon korenta naon kekeringan dina sumur teh geus kausian deui ku ieu walaupun acan di abdi mah kausian sumur teh sikane kering kerontang cenah tah. Yalah itu jalur teh salah kitu. Beda jadi ti minggu ka minggu ti bulan ka bulan teh jalan teh geus rada aya perobihan baraya nah aboh di aspal aya bumi enggal tangkal anu dituar jadi lamun teh mah patokan baraya ukur nu kitu karena jadi kurang kieu itu jalan bener atau jalan salah. Aduh budun terus kira raosan laras baraya ieu teh jualna teh di Cipamengpeuk Sumedang baraya masih kalebet kota nya mah nya kalebet kota Sumedang da jualna oge eta teh di alun-alun anu tembusna ka Kejaksaan lajeng ka alun-alun kota Sumedang alah naon deui ieu perumahan perumahan di wae mah salon perumahan naon nya kamari masih dikedak-keduk ayeuna geus aya rumahna luar biasa tuh teu kedah hariwang baraya sanaos naon hejona kota Sumedang ieu pilih anu priyogi hunian oge seueur di dieu malih ieu hunian anu di sebelah kanan di Palikatuhu visualna piu gunung biasa ningali ka handap tuh tingali Kali Kenca baraya Kali Kenca teh naon biasa ningali perkotaan dan hati-hati lamun naon aya kendaraan di dieu baraya ulah Cileureun ulah Malaweung jalanna mudun teras muduna luar biasa nah si deg-degan mah si deg-degan palalawur mudun pisan ieu baraya udah bukit ini remna kudu rada pantes remna ngelos mah aduh rada hariwang tuh resep baraya di dia tuh halamanana pekaranganana masih kena lega seueur kene tetangkalan baraya beda jeung anu di kota kadang kali tetangkalan di tuaran terus di pelakan tetangkalan anu